Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Aturan wilujeng patepang desa sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten ieu pribados direncangan deui ku Caca atos aya di Lembur Cikuya, Desa Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Tasikmalaya. Kangge ningal kaendahan alam oge tuang deui sasarengan. Sadaya ayeuna abi bade ngagoreng endog bade diceplok jok gaul nama telur mata sapi telur mata satu telur mata sapi. Nah wargi-wargi sadaya ya endog ceplokna ayeuna urang dilajeng masak tumis paria sareng tempe. Nah wargi-wargi sadaya ayeuna abi bade numis paria sareng tempe kangge ngarencangan anu endog. Nah wargi-wargi sadaya alhamdulillah tumis paria tempena atos asak ayeuna urang siapkeun. Wargi sadaya hayu urang tuang
sadaya alhamdulillah. Terus suara kantun Pariana saat itu. Tapi terus sekian tuh warung. Gak aku mah sami. Tapi terus nikmat pisan rawas. Janten ayeuna teh Ribandos sareng Caca bade ngalajenkeun di kana sanes. Di ujung kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.